Keur ngareview sambal gonje diganggu wae ku budak nu gede. Lah urang masak heula hayam besti requestan budak hayangna cenah sambal rica-rica tapi da ari lada-lada teuing mah nya karunya ieu mah make cabe hejo we sawareh jadi teu pati lada. Tuh geus asak ayeuna mah urang sakalian ngadahar sambal gonje. Ari sambal gonje teh naon cenah teteh? Sambal gonje teh meureun honje maksud namanya da di dieu teh sambal kecombrang. Ieu anu tunana anu sambal gonje tuna cenah ieu teh besti. Jadi dina sambalna teh aya suiran-suiran ikan tuna. Lamun nu ieu sambal cumi na sambal kecombrang cumi. Sarua anu ieu oge di jerona teh aya keuretan-keuretan cumi gitu besti. Pas dibuka teh menikot seungit ieu teh aromana teh ieu budak oge hayangeun geura besti. Cik urang asaan heula nya besti alas siang ngeunah geuningan seger ieu teh besti aromana teh seungit henteu menyengat kitu si honjeunana teh si kecombrang nana teh. Ngeunah ieu mah aslina besti. Ladana ge lamun cek urang mah pas gitu besti tapi lamun anu keur nu resep cabena ladana jiga merak mah ieu teh kurang meureunan lah tapi lamun anu keur sedang-sedang saja jiga urang mah nya. Ngeunah we cukup kitu lah pokona mah masih kena bisa dinikmati ku budak tuh ieu ge budak minta deui geuningan. Enak cenah bu digalikeun jeung sangu menikot mantap. Padahal budak ieu teh can pernah ngasa anu kieu biasana si ieu mah sagala teu beuki tapi ieu mah beukieun besti siang ngeunah cenah seger. Urang lanjutkeun heula urang oge meuni hayoh we ngaladenan budak urang oge can anggeus ieu teh dahar teh besti. Anu hararayang meuli ieu besti gampang tinggal ka toko oren atawa ka toko hideung. Juga besti geura cara rekot siang ngeunah geuningan ieu teh nya ngeunah pisan asli urang mah teu ngabohong ieu ngeunah bener. Budak nu bungsu oge beukieun sia besti da teu pati lada tingali ngeunah pokona mah ngeunah.